jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga nambah jalan nyarita kenaon itu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ke sorga jelema kadeleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga. Masya Allah cek Kanjeng Nabi jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis taklim zahir nama ka majelis taklim neangan nyana tempat di mana ya ieu ngeunaheun ya di jero ye neangan deui di dieu ye di mana di tihang ape ngeunaheun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jaran teh di luar aya nu hayang babari ape ngopi ngeunaheun di luar rada jauh eta sarua kabeh ge hendak menuju sorga. Aya nu beneran deuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajen rada jauh ge di luar aya nu kajen aing asal ka bawaan sorga bae di handapeun tangka Lambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata la tadaw ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor, urang naik mobil, urang lempang di jalan menuju majelis taklim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu ya jasa ya Allah ya Rabbi eta teh urang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat mata sih ada ulang rokok besi datur besi pepet lelak kadinya cek malaikat waduh panas ngeguling ke urang Allah karim lam tadaw ajnihataha ridwan li talibil ilmi pohara jasa mantak malaikat gergeten ngabdi berosak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijau bil ma'i sanyanyana alim sanyanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna mah lauk lele tagol padahal nya keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sok kitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai wabeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi ta'ala letik-letik pangkat kiai teh lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae aduh cek malaikat di si kiamat ya ambeun aing rada lain deui aing mah enek jeung ambeun ge hangru jadi ku malaikat ka ambeuna hangru bentek bentek mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae nutupan irung malaikat mah hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah aing ngambe si eta mah